Ya cok saya mah kieu nya. Eta lalaki teh kudu hiji awana teh. Hiji di dieu, hiji di kalen, hiji kitu mah. Hiji di simpang kalian. Apanya teh nanyakeun ge awewe sampeuran. Sudah bantu seperti ke-5.010 kembali lagi. Terima kasih yang sudah mengirimkan keluh kesah dan masalah percintaan ke posting Instagram saya dan teman-teman di sini. Yes. Kita kedatangan bintang tamu hebat dari timur. Kedua, bertiga. Nuhun F, enjoy. Sunda Bantu kalimanya ya. Siap. Nuhun ya. Seperti biasa nu geus apal mah teu kudu Sunda Bantu teh naon. Ngan langsung aja lah. Yes. Dari Saiful, katanya tidak ada perjuangan yang sia-sia, tapi nyatanya banyak perjuangan yang disia-siakan. Anjing. Aloy. Dari Saiful ya, Aloy. Katanya tidak ada perjuangan yang sia-sia, tapi nyatanya banyak perjuangan yang disia-siakan. Nah, so, jawab boy. Loba sisina sih. Coba sisi. Menurut Aloy hiji, Nu berjuang kalah sama yang beruang. Beruang. Jeung deui kieu bisi nu diperjuangkeun teh apal keur diperjuangkeun. Kos kamari deui. Ternyata perjuanganna disia-siakeun teh. Nah, Kudu bola lah. Bola si awewe eta teh emang bener-bener keur sorangan. Bisa diperjuangkeun. perjuangkan atau tidak? Jeung deui maneh kudu mere clue atau Kode-kode buat cewekna Heeh. bahwa manehna keur diperjuangkeun. Yes. Ayat Mulyadi. Seri mana? Ada tidak ada perjuangan yang disia-siakan, tapi nyatanya banyak perjuangan yang disia-siakan. Nah, Jadi karena manusia tidak sempurna. Tuh si anjing. eta mah keur awewe nanya Anjing. nyadar diri we. Enggak ada diri. Dari karena Singgang perjuangan itu. teu disia-siakeun teh. Teu Jadi diperjuangkeun. perjuangkan padahal Padahal diperjuangkan. diperjuangkeun eta teh. Jadi awewena kudu nyadar diri. Oh, lalakinya kudu merek kelupan tadi. Kudu merek kode-kode. Oh, wes. cek di ieu mah nya kieu nya Pribadi. pribados mah. Terima kasih. Mungkin aya. Ya bro. Lalaki ge ningali heula nu diperjuangkeun nu kumaha. Dah. Da percuma bro berjuang teu berjuang babarengan mah capek. Anjing, bro. Udah berjuang mah duaan gitu. Nah, berjuang mah duaan babarengan gitu. Percuma bro ngumudag anu lumpat mah. Nu nungguan anu cicing mah. Bro jika ngumudag ka kalakam sorangan. Beda tirup. Mungkin ada lagi. Barat bro. Anjing. Beren wajangan anak, wajangan anak. Sok dari kalian Pesa Aep, Aloy mungkin untuk si Saiful ini ke depannya. Kumaha? Terus Wajangan. berjuang lah. Yo, tong patah semangat. Tong Patah patah semangat. semangat Tidak ada terus hasil berjuang. yang Sia-sia tidak ada hasil yang mengkhianati Usaha. Usaha. mengkhianati hasil. Bos, wajangan apa? Tetap semangat terus lanjutkan perjuangan anak tapi tong hilap sangguan. Capek bro berjuang teh asli bro capek. Capeknya pura-pura bahagia teh. Berlebihan bro. Berjuang teh berlebihan. berlebihan. Kaduhung. Kaduhung. Iya, Next. Krisis Saiful. Next. Saiful Indra Cahya. Ya, next. Kelar. Tong jempeng. Ya. Lila. Tenis Septia 11. Yes. Follow Ceweknya IG-nya. mah. Tenis Septia 11 di follow IG-nya di deskripsi. Ya. Kan kieu abdi teh bobogohan aya hiji pamegat awal memang ngajak serius. jadian diri. Kan kieu abdi teh bobogohan aya hiji pamegat awal memang ngajak serius. Abdi teh nya serius we ngajalani hubungan teh. Efek pas tos rada lumayan lami yeuh, lumayan lami. Cowona teh kapendak ngacet kieu ka temanna teh. Mental wes nah. Terus pas ditaros temenna teh pan geus boga si cowona nyedes kieu eta mah pirage awe sampeuran cenah. Tah kumaha
nah hadi cowok nu kitu tos nyobian merupakan anggar we sesah sok Cobi tawis mangga. Cobi tawis. Kayak kene. Saya ngaulang. Tawis pesta mungkin enjoy Mungkin Cuman cocok saya mah kayaknya eta lalaki teh kudu hiji awana teh. Hiji di dieu, hiji di kalen, hiji kitu mah. Hiji di simpang lagi. Apa dia nanyakeun ge awewe sampuran. Berarti aya hiji. ngapna si teh ngapna we sempeuran jadi nyeri hate awena teh nyeri hate ku perkataan teh perkataan sapuran. erek mencoba melupakan anggar we hese anjing pan geus aya tinggalin cek Ya cek pan tinggal dan. Pan kieu maksudna sampeut, nyampeun ya maksudna teh nyampeun. Nyampeun. Kumaha? Papange pamprok, bogohan yuk, hayo, eta nyampeun kitu teh. Mulai atuh mah. Geus putusnya eta mah. Heeh, pan eta mencoba melupakan. oh mencoba move on gitu coba lupakan Aloy, let's go. Tani Septia ya, karunya ya. Seueur ngeunteung nya, seueur ngeunteung bawa maneh teh geulis. Cek maneh we tah ge. Euy, cek maneh. Gimana ada berenang angker kene enggak ada laki melupakan. Udah, lamun Jangan ngan pingkeun. bertaharupna ya Kamu musuh. tombol busuk euy. Lalaki mah loba. Ngejak serius. Itu buat yang itu nyepi. Buat yang bos serius nih bos. Iku nonton di rumah. Hai, ini mah gitu we. Perjuangkan yang memperjuangkanmu. Ya kok aing direkam. Geus mah geus we lupa. Ya, lupakan lah. Anggap wae angin hitut lah gitu. Engkau mungkin ngaji Lupakan saja kenangan yang indah. buat lagi kenangan emang mencoba melupakan itu susah bisa tapi cobalah perlahan-lahan. dengan kenangan mah tong dilupakeun, Bro. Pada eta teh kenang teh Kencan. pembelajaran urang ke di hari. anjing aing teh teter ya nah Geus we next. next ya Tanya sakitunya tuh nu. itu dulu kan. Tapi mencoba melupakan mah geus lah jangan Geus lah lupakeun. Next. masih banyak-banyak lagi Next. di luar sana Next. Yang siap mengangkatkan dalam luar. mungkin belum jodoh Ada lagi? Ya, enggak lah, sok next. takutnya. Dari tidak boleh disebutkan ya. Istilah cewek selalu benar mah bohong, buktinya banyak cewek yang salah milih lelaki, terutama saya solusi kalian sesama buaya anjing. Mata. Istilah cewek selalu benar. Bohong, buktinya banyak cewek yang salah milih lelaki, terutama saya itu awen yang ngomong. cewek Solusi sesama buaya, Cok. sih Mata. juga ada betinanya Istilah cewek masih ocok bener wae gitu kan kumaha. Geus apa masuk bener. Memang udah di mana nanti di mana tuh jawaban yang salah Lain emang nu ngomong nanti kan laki sok nyindiran geuningan. Teh. Wanita Awewe mah sok bener, laki sok salah. wanita selalu benar lah gitu daripada laki gitu kan. Tah si itu resah. Ku perkataan eta ternyata geuning buktina sok urang teh sok loba. Salah. Awe teh aya salahna. Heeh milih laki teh. Heula laki na. Laki nu salah gitu. Udah anggar salah kene ka dinya. Balik kita mah berarti pertanyaan awe teh. bener Salah pahaman. berarti awe bener enggak lah solusinya untuk menang hari ngan ieu teh man teu kenana mah buayana. solusi sisa kesempatan dah Kita sesama buayana anjing. gue tidak mengklaim buaya. Nah lalaki sok disebut wae buaya. Nah urang mah lain balik nanya eta mah aing mah lele mah kumisan orang ge Buaya mah Padahal gua. lomanya bagong. Itu sok lalaki. Ci bacot ketawat kita. Soalnya kieu mah buaya mah biasana tara loba pamajikan. Gitu. Justru nu sok loba pamajikan mah Perlambang. anjing. lambang lah anjing buaya teh roti buaya pernikahan di Surabaya heuh di Jawa Tengah laba Itu kan lamun hayang asup logika gitu. kurang Sok we kita. ucing atau anjing sok anjing mah. Non? Indungna ngalahirkeun budak. Nah, ulah itu kan gitu sok itu. Nah, jeung buaya justru buaya mah identik dengan kesetiaan. asli roti buaya pan kesetiaan lo itu teh Kesukaan roti boyang. solusi kalian sama buaya maksudnya
Beren maneh mah lalaki ya apal ku urang kudu kumaha. Dengan secara tidak langsung bahwa orangnya sarua aja. Buaya. Kira buaya panas lieu. Us mungkin. Us menarik ya us, menarik. Sebagai lelaki kita teh Menepis menepis gitu. kabar murung tersebut. Kabar gula-gulana. Itu lah anggap aja bener kan cuman solusinya kumaha solusi. Solusinya mah balik ke masing-masing sih. Balik dari kanan deui. Lamun dengan pasangannya eta nu nyieun maneh bahagia, nu nyieun maneh Nyaman. senang, nyaman, perjuangkeun. Tapi omat tong dibade hate leuwih, Bro. Anjing. Percuma bae loba nu ngomong. Naon? Urang mah cinta nepi ka pae cenah kitunya. Apalah waduh nu pae-pae nu nyanum-nyanum leuwih kan. Saha euy. Tahu diri. Anu can baik kayak gini nya. Oh nya nunggus-nunggus ge. Mungkin aya pengalaman wes Hah? tentang cinta nu karitu. Enggak ada. Pengalaman maneh. Kalau nilas ya saya. Pengalaman mungkin wes. Saya cuman buruh petani metik. Ya, saya cuman buruh petani metik. Saya tidak tahu percintaan. Yang tahu hanyalah Metik teh. 2 kintal sampai itu mantap. Aya naon tadi? Hah? Pantun teh mimiti. Oh, eta. Pantun. Si Asep digegal kobra dina irungna keluar ingus. Hei para pemirsa, izinkan kami untuk ngabangun. Bagus. Oke, enjoy aman dah. Next lah. Tapi geus nyala berarti kesimpulannya kumaha lah? Balik di ke masing-masing, Bro. Lain bro, teteh. Balik di ke masing-masing. Oh, ka teteh temannya. Sorry. My friend lah gitu, my friend. Iya mah aya. Tingin di home. Enggak satu. Yup. Next. Ieu mah curhatnya pan bae. 2020 saha itu kana. Ulah di ieukeun cenah era. 2020 sangat hese di mana orang-orang cari makan sangat susah, tulang punggung yang hari atau tahun atau ketika tidak ada corona mereka sangat susah. Cicilan masih kudu dibayar, anu ngontrak di kota kudu anggar dibayar. Dahar kudu anggar meuli sedangkan kebijakan jeung peraturan teu sebanding jeung kebutuhan. Tahun ieu mah hese capek ripuh edan anjing eta sih. Pesan mah 2021 corona geus amin. Terus gawe we saleueuna mah urus saja moralmu, urus saja akhlakmu. Peraturan yang sehat yang kami mau banyak. Ada cara tunggu. Nama nyiran. Iya nama. Kesan dan pesan dari para kalian. Buaya. Kesan dan pesan di tahun 2020 ini gimana? Kumaha anjing 2020 teh? Kumaha us cek maneh? Mangga lajeng Singkat. bos. Padat. Tidak jelas. Tidak jelas. Ulang tahun pastilah kita rubah-rubahnya. Ulang tahun pasti aya suka dukana, kalau kesana pasti aya perbedaan nya. Pasti aya riweuhna, pagujud, pastilah larudet. Rumet ning rumet, pagujud juga bulu tit. Tadi disensor sama kailapan. 2020 wes semua wes. Di tahun ieu anu mana dirasakeun kumaha Pesan dan kesana. gitu atuh. Kesana beda jeung tahun-tahun kamari Corona kan. karena corona awal menempuh hidup anyar abek teh gara-gara aya corona eta jadi amburadul kabeh jadi harga pucuk dina 3.000 jadi harga 2.000 tapi tah kitu teh ya Ayo nu dirasakeun kemana nya? Dirasakeun Kalau kabeh kabeh Asli. eungap nu kurasakeun kurang eungap Corona kumaha corona? kapangalengan make masker 2 lapis aya mimiti corona urang keluar imah kapangalengan make jas hujan teh sieun kakenaan corona. Jadi pesan teh urang mah tong Pesannya. pesan nikmati jalani Syukuri. tong loba diambil pusing dah ngelirik mah ngiririk lah gitu cek bahasa Sunda mah ngiririk saya kadaek tadi kampung tadi kotanya imah maya we rokok harga murah nya Korea nu ngontrak, bang nu ngontrak, nu ngontrak. meuli siswa ese nu Gitu. gawe diareureunkeun. mata tong loba ting eta lah kana ieu Cimeng. jadi anu mah nu dieureunnan Pesana we lah keur para itu mah. hah pesana gitu Ini pesan. anda tadi ke pesan Pesan masuk. Pesan sak enjoy aman. pesan nama nikmati Allah Nikmati nikmati jalani. jalani syukuri
Eta tipe Harus dia. Sekadang dikit ganti tahunnya. Saya dia ganti tahun. Mungkin aja 2020 hiji 2020 Belum pisan. ieu terengesan Teu bisa ngarasakeun eta nanti Sek senang-senang di sekolah. di sekolah eureun nya. Teu bebas kos bisa tahun kamari gitu. Akhirnya mah aya larangan aturan di protokol-protokol kesehatan. Tapi lah prokes Pokokna udah mah ditutup kalau. pesanna mah Pesanan aya punya sok. ruwet teh pokokna mah lah. Pesan. Sana Anjing, sana motivasi. Masing-masingna Keur jomblo semoga tahun hareupna bisa Lebih meningkat dina ekonomi ekonomi. Amin. jeung dina kepribadianna Anjir. sakitu lah. Alay mungkin 2020 Orang biasa wae. biasa. Beda kali orang mah kan di kampungnya Ya. di kampungnya. Seperti tahun-tahun yang lalu. Beda tuh jadi beda di kota mah emang di kota mah ketat peraturan. Tidak di kampung mah euy jelemana rada enjoy teuing. Ada join. Nyaman teuing, Bang. Sok aturan kitu kumaha ge anjing dangdutan. Gitu. jangan menang izin ge nya. Berarti Protokol teu dipake nih kan. Jadi seperti corona di Bawa bulan. dulu. Oh, biasa. seperti hari biasa. Seperti hari biasa. Pesan mungkin alay Kesana. 2020 untuk tahun mendatang Tuh ini. channel YouTube. Orang baru mikiran mana nih orang ge. Giraneun pamajikan gede mah. Orang mau mikiran orang we lah pesan ke orang sepuh semoga tahun harapan kemudian lebih Sehat lah depan panu kahijina mah. Sehat. kemarin kita Pasti. Amin alay. nu intina mah kesehatan lah. Kesehatan pada hiji. Sehat mah. Sehat lagi. Pesa. Let's go. Yes. Kesan dan pesan di 2020 ini. Benar sih. Kesana mungkin Singkat padat tidak jelas teh. singkat. Asli 2020. Putar rebuhnya kesana. Cuman kebaiklah nu geus mangeus. Sugan 2020 jeung wesan. Nu acan geura lakukeun. Berarti udah Sugan aya 2020 lah Eh, ya. Allahu Akbar. kiamat sugro Iya. loba duit. Udah pasti di balik musibah teh bakal aya hidayah. Hidayah. Amin. Halo. Kesana mungkin untuk para jomblo, para cendekiawan. cendekiawan ya. Cendekiawan. Anu sok narongkrongkeun di sisi jalan, ngadurukan kana jalan anjing. Berusaha berjuang. Enggak we Bisa anjing mungkin. kita mah. Karena Ayo, hidup itu intinya. berputar seperti Jomblo dunia. wati, jangan lupa kamu harus dandan. Inti nama bisa masak. Intina Khususnya ka jomblo-jomblo anu bulukan nya. Jomblo-jomblo anu bulukan gitu nya. tulis abadi. Nah. Ingat bro, sabun mandi tong dijian pelampiasan ya. Dijian pelampiasan. Kerawe. Jomblowati. Jomblo wati kan kumaha? Jomblo batina seureun kalau wadah we jeung nyeseul nya. Ngantong bati mah ke sabun rincok mahal. Kan corona. Corona ekonomi. Mau tau ge sacoe lagi dari kata ge. Moto anjing. Nu dina nu Lain moto atuh sebut colek. Sokli. Nu mimitina make Mama Lemon pinah Karena karena lebu. Lain anjir sabun ganu. lain nuan-nuan kita Sabun kan udah digodok. sabun jeli dengan Oh, sabun jeli, ya. anjir na ge anggar leungit anjir lagi Jadi sabun gel. Jadi kami selaku pemuda sabun jeli tolong. Jangan jadi pelampiasan Kecuali kau pakai Anda. rinso. Ya next. Enggak sih. Nunggu iya nya, nunggu kirim-kirimkan iya menyempatkan Oh, waktu. enggak sih. Membantu channel ini untuk berkembang. Iya. Sudah bantu berikutnya akan sudah bantu kayak bakal aya deui. Kayak dipoting di IG na aya di hareureuna. Mulai keluh kesah, bukan keluh kesah masalah hirup, masalah cinta, masalah bucin, masalah uang, masalah kabeh Yalah, masalahnya kehidupan lah. arek anu bahagia, arek anu teu broken home kumaha kirimkeun. Nu geus kirimkeun ieu nuhun. See you next time. Bye bye.